dusun gedang tepang kenalkan seorang abah nana maka orang sami-sami diajar ikat ya ikat hari ikat teh pangikat ya ikat segi opat segi opat teh nanakan orang boga opat madahab karel kulon wetan kidul oge nu opat teh urang aya dina karomah samahat karomah tinggalnya aki samahat inung bapa kedina menung samahat kan Rasulullah salam. Jadi anu opat dibagi tilu ditilep tilu nya ieu iket opat dibagi tilu karena dibagi tilu kita di kiri dulu anu tilu teh boga ucap tekad di lapak cekal bener ucap ulah ucap anu lain ucap beunana gitu. Bang semplak sangat di pada jenis parekos jengkol jadi dilipat kalau luhur ditilap tambahkan ke bibir karena kaki gigi tadi salah sawios in enten warna parekos jengkol dan tampil di parekos jengkol parekos jengkol tina parekos jengkol upami hoyong janten iket balamat semplak kantunnya anak ti dieu ti luhur anak ti luhur hiji kan dicanak dungna kin dicanak ka dieu banyak dan di cana dicelep pengker mau dirapikeun nah ya si udungnya di cana ke pengker kan iya dirapikeun di luhur mungkin ya pas rapi nah ini dilipat ke pengker tungkrupkeun nah jantan dia perambang semplak si mangga dilujang belajar atur nuhun.